warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng Ibu Nova dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Dina dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan materi pedaran. Nah, hideuk tiasa ningali contoh pedaran dina buku paket kaca atawa halaman 21. Aya anu tos terang naon anu dimaksud pedaran teh? Nah, pedaran nyaeta wacana atawa karangan anu ngajentrekeun hiji pasoalan. Tiasa ngeunaan objek, proses, tujuan, atawa manfaat. Nah, dina buku paket di halaman 21 aya pedaran anu judulna marmut. Nah, pedaran teh nyaeta ngajelaskeun atawa ngagambarkeun. Dina contoh mah nyaeta ngagambarkeun ngeunaan marmut atawa sato marmut. Dina ieu contoh aya tulisan atau disebutkan di ngaran sato nyaeta marmut. Terus ciri-ciri tina marmut anu kahiji nyaeta rupana kawas beurit. Anu kadua warna buluna bodas, hideung atawa coklat. Ciri-ciri nu sanesna tiasa ku hideuk dibaca. Terus aya manfaat. Nah, naon wae manfaat tina marmut teh? Anu kahiji nyaeta tiasa diingon. Anu kadua janten katuangan. Daging marmut katelah seueur gijina. Jeung sajabana. Nah, dina pedaran satos urang nyebatkeun ciri-cirina sareng manfaatna, ayeuna ku urang dipedarkeun atawa dijelaskeun nu kumaha marmut teh. Nah, ayeuna di dieu aya pedaranana. Jadi pedaran teh ngabentuk paragraf atawa pada. Ayeuna dina paragraf hiji, marmut sabangsa sato anu rupina tetebi sareng beurit, namung langkung ageung. Warnana oge rupi-rupi, aya hideung, bodasnya cas, coklat, oge aya anu nyampur 2 atawa 3 warna. Nah, dina paragraf hiji ieu mendarkeun atawa ngajelaskeun tina ciri-ciri marmut. Ayeuna dina paragraf 2, marmut kalebet sato anu halal. Malihan mah dagingna seueur ngandung biji. Kokotorna oge tiasa dijantenkeun gemuk. Anu gunana kanggo ngagemuk tutuwuhan. Kantenan upami dianggo ngagemuk kacang turus, biasana matak enggal jangkung tur subur. Nah, dina paragraf 2 ieu ngajelaskeun atawa mendarkeun manfaat tina marmut. Nah, paragraf 3, 4, 5 sareng sajabana sami tiasa mendarkeun ciri-ciri atanapi mendarkeun manfaatna. Nah, salajengna pancen hidup di bumi nyaeta aya dina halaman 23. Nyata ngajawab pananya anu 10 nomor. Oke, jawabanna tiasa dikintunkeun ka ibu ngalangkungan WA. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.